harta nuku anjen dikumpul-kumpul wa ma kuntum tastakbirun jeung nuku anjen dipake kebanggaan-kebanggaan katakaburan kasombongan haha horenganan maagna harta maneh jabatan maneh horeng mangpatem maagna ankum harasakeun ku sia aing teu meunang telat mayar ku sia digegejek bae melalui lurah rasakan Gusti rasakan maagna angkum cukup kecukupan paedah horeng harta maneh nu sakitu loba dikumpul-kumpul ti endog jadi manuk jadi kotok jadi embe jadi kebo jadi sapi dibelikeun ka Avanza dibelikeun deui ka Innova dibelikeun ka Lexus Baby Ben Cadillac Rolls dan lain sebagainya nyieun pabrik di anu meuli tanah di anu hotel di anu dan lain sebagainya maagna ankum jam'ukum harta nukum maneh dikumpul-kumpul maagna ankum teu aya mangfaatna wa ma tastakbirun wa ma kuntum tastakbirun nukum maneh dibangga-bangga jabatan nu aya di pundak tahta kerajaan jeung harta ternyata maagna ankum paedana rasakeun ku sia eta teh urang tah di luhur Arab kieu bae ge tuh babaturan si Edi nyeleunana haji geus teu kadenge suarana ge nya jeung haji kapanasan panenna haji yo dengekeun ku sia maagna ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun harta nuku maneh di alam harta nuku maneh dikumpul-kumpul ngawujud jadi kendaraan ngawujud jadi istana ngawujud jadi tanah ngawujud jadi hotel ngawujud jadi berbagai perusahaan wa ma kuntum tastakbirun jeung jabatan-jabatan nu kumaha disandang nu dipake kebanggaan jeung kasombongan maagna angkum teu mangpaatna karasa ku sia deui nonggeng sia deui sia tah ahli Arab ka sorga encan ngahina bae ka batur aduh ya ahli Arab pohara jasa ieu terus didalekeun ku nya didalekeun wah nu keur ini paing teh mana ye nu keur ini paing ye hayo sia didalekeun ku nya didalekeun muncul malaikat ieu aing rek ngagero ka ditu tuh mun jauhnya satu emang sa penipu nya nah keur di dunia mobil aing dibawa ku nya teu balik deui mana tuh saha ngaranna itu tuh tonggong na nomor 9an kapten ke-11 bakari lik naon teu diomong ka dieu dibawa ku malaikat dijingjing ceulingna pajar deui ka sorgakeun orang dideketkeun ka dinya pet sia epet teu aing ye saha nu keur ieu mobil aing ku sia ditipu teh teu balik deui sia bari ka neraka kan aing ngampurakeun lain hampura aing nyaopan sia nipu mobil aing nipu nu sasa ku sia dikumpul-kumpul haju sia ngabangun anu bahkan sia jadi geng kapan di pasar anu aing emang teu nyaho ja aing nyaho maagna ankum mana ka mangpaatna mangpaatna jabukum harta nu kumaneh dikumpul-kumpul hayo sia wa ma kuntum tastakbirun nu kumaneh dipake ka bangga-bangga nu kumaneh dipake ka sombong-sombong nanaonan dikitu-kitu nya ka surga manca tetep nya geus gahina ti heula bah aduh teh si budak paling-paling emang di dunia na ge kitu nya na mah keur di dunia na ge ngahina bae ka batur teh atuh di ditu kayak gitu atuh cek si epet teh sia ge can ka sorga main adi omongnya na di luhur di handap kutuali sia ka sorga dan encan sia ge didinya sakedeung deui jadi rame orang kan
Hari Arafah tepan jutaan sarua bae. Jutaan atuh sarua bae. Ratus juta, ribu juta atuh rame berarti. Urang India ka India deui, orang Pakistan ka Pakistan deui, orang Turki ka Turki deui, orang Indonesia ka Indonesia. Bebene aing mananya ya. Lu keur ieu ngahina ka aing. Keur ieu nyana haju dibawa ku pejabat dikawin ka ditu padahal mah cintana geus ka aing. Haju nyana mere surat sampai di sini saja aing nyeri jasa hate. Mana ya si Sarwiti. Itu tuh. Nyana dibawa jadi pemborong nyana ka ditu. Jadi pamajikan pemborong. Malaikat Sarwiti tah ka ditu. Nu mana tuh Sarwiti tuh. Emang enak henteu aing melampiaskan undag-undag cinta baheula aing. Maka dia bawa ke cincing celinan cek wait ini abang si jasa teh Haji Pendi ganjen jasa. Masya Allah, itu siapa sih tuh? Ini abang Epen. Weh, yang dulu cintaku ditolak olehmu. Weh, kok begono. Mane kabita ku harta haju dikawin ke seorang pemborong di kabupaten, haju mane ku kumpul harta nyaho aing geus sia mobil loba ambalaya, motor ambalaya, sienyen imah dan lain sebagainya. Kuari mana lu dibagakeun ku maneh harta nu dikumpul-kumpul ku maneh geus berani nolak cinta aing, rasakeun ku sia ma'agnaankum mana manfaatna. Aju ka Epen kawin jeung saha? Ya, ka sorga tante, sarua ka neraka. Sarua kebek. Wah, teu beres si Epen. Jadi kos kitu eta di neraka rame horengan. Masyaallah. Wa nada ikuran li, wa nada ashabul arab rijalan. Ngagero-gero ashabul arab. Kajelema-jelema nu aya di neraka ya'rifunahum nu nyana warau bisimahum ku tanda-tanda nyaho aing situ batur aing, nyaho situ atasan aing, nyaho situ bos aing. Masya Allah, nyaho itu teh lantaran itu teh kepala urang teh pan rakyat, dia kan pejabat. Presiden urang tuh, ya kan? Benar. Toh. Ada apa? Tenang aja, yang penting kita golongan karya. Wah, dianggol karya ya dulu. Bapak Presiden yang kami hormati, ulama ke kos gitu aing seneb ya. Panas nah, bukan begitu Pak. Bapak waktu di dunia tidak mengurusi rakyat. Waduh, korupsi makin menjadi-jadi. Berapa periode sih Bapak jadi presiden? Kami cuma mendengar suara-suara Bapak. Tidak pernah Bapak memberikan sesuatu yang mengenakan kepada kami. Ternyata Bapak ada di neraka. Kami tahu Bapak menjadi 10 besar dunia terkaya. Kami tahu sandangan Bapak itu luar biasa, tahta Bapak itu luar biasa. Kemana-mana selalu dikawal pakai nguik-nguik. Naon saya tak nguik-nguik, pokoknya nama nguik-nguik bahasanya nyaho ngaranna. Ya kami mah di lembur, porweder gitu. Ya nggak sebodoh Bapak baik. Nggak ada pengawal. Bapak mah kemana-mana dikawal teu pernah macet. Kami mah didoyong setengah egeug. Macet ya panas, aju kempes di bana. Duit teu boga, Bapak teu jahogan. Harta aya di Bapak, jabatan aya di Bapak, tahta aya di Bapak, kerajaan aya di Bapak, wanita aya di Bapak. Begitu pula adat, yakni bilangan organisasi, berbagai organisasi, baik organisasi merupakan partai atau di luar partai, aya di leungeun Bapak. Wah jangan dukung ke Bapak. Ma agna ankum, mana nu nyukupkeun ka Bapak, nu medahkeun ka Bapak. Ternyata ma agna ankum teu aya paedahna jamukum harta Bapak. Teu aya paedahna eta anu dikumpul-kumpul ku Bapak, di gudang-gudang ku Bapak.
teu aya paedahna horenganan ma kuntum tastakbirun nuku bapa dijieun kemewahan dijieun kebanggaan dijieun kesombongan sombong ku harta sombong ku jabatan tahta dan lain sebagainya ma'agnaankum paedan rasakeun pak nongeng harto Masya Allah karim ieu sakadar jang contoh ka batur horeng sia sing hade ieu engke urang di kitu-kitu engke ku ashabul arab ma'agnaankum mana harta maneh apa aya kamangpatan jang teu waktu maneh dipenta jang masjid cak maneh pan batur heula waktu maneh harita teh kapan endeuh takorub tadoru jang haol pan merena 1000 pan aya meuli sate mah 10 bungkus ai sate 10 bungkus ai mere 10 1000 datang ka keseleun jasa anu milihanana hampir belaporan ka kula ka haji cenah mah nu ribuan mah beuleum ayu cek nya bau cek nya teh urut kahujanan meureun eta beuh budak teu kira-kira eta cinta wali 1000 geus eueuh kadeuleu gambarna ge geus eueuhan ya Allah ya Rabbi menang ti tukang minyak nyakin meureun bau jasa eta ditu nama cinta wali nah ieu mah agnaan kumana dikumpul-kumpul mun kieu mah cek wane usahain usaha sia jang naon ieu tuh deuleu majelis itu perlu perombakan aing tanggung jawab aing mah miliaran ge tuh deuleu pondok pesantren si anu aing mah ieu usaha kos kieu ge tuh deuleu kiai anu je emang geus isuk geus mana tuh pondok anu bener emang nasihat bener ojol taneuh nu cokot wae cokotan teu mah lain nyumbang atuh kos kitu mah nganekeun ka kiai henteu teu mah keur carita doang tuh ku aing mah usaha ge jang itu sebab nu deuleu kaca ku aing Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mun tanpa Abu Bakar Siddiq moal jalan peperangan naon nu dibutuhkeun perang harta pangheulana teh Abu Bakar Siddiq kiai ge lamun henteu ku aing dibantu atuh heseun nya mantak dibantuan ku aing supaya lempang ieu agama kakarak eta mah ngeunaheun nu kos kitu mah tuh masjid anu nang aing tuh engselna siapa kabel engsel dong ye tuh lawangan mapan kumbe kabeh gitu jadi aing mah mangfaatna gede jasa engsel aing teh engsel gangan lawang doang tapi ban mun lawangan kotok embe araras berkat engsel aing nutup kan jadi mentak aing mah ti heula ka sorgana ge di babok engsel bisa sia sugi-sugi ngan engsel doang teu kira-kira budak masyaallah. Nah iya urang ieu lamun ngarenungkeun ieu rame jasa masalah ashabul arab ketika nya neuleuh ka sorga salamun alaikum ketika neuleuh ka neraka rabbana la taj'alna ma'al qaumiz zalimin ketika nya neuleuh nu bararauh nya ngomong magna angkum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun ternyata manfaat jeung paedahna harta jam hukum nu dikumpul-kumpul ku aranjeun kami waktu anjeun ngajabat 1 periode 2 periode kadituna luar biasa usaha amprekan tina juta kana miliar kana ratus juta kana miliar kana tean kadituna aing ge nyaho usaha teh antar negara ku maneh teh ku ari teh jam hukum dikumpul-kumpul magnangkum horeng teu aya kacukupanana aya teu aya manfaatna wa ma kuntum tastakbirun jeung nu kumaneh dibangga-bangga nu kumaneh teh dimulya-mulya nu kumaneh teh di takabur-takabur disombong-sombong ma'agnaankum sombong ku harta sombong ku jabatan sombong ku tahta sombong ku wanita sombong ku organisasi sombong ku partai ma'agnaankum manfaat masyaallah urang mah ku ari nimbang lauk kurang saon teu kadeuleu war ya tak tekadele komo pejabat mah jutaan jasa tekadele jana tapi di akhirat malaikat kita kahisab kita nimbang beratna sagede endog tuma atawa endog kuman kakatu sorga bae ya Rasulullah kumaha aku ari lamun pas-pasan
timbang. Begitu ditimbang kakatuhu teu ngageser, kakenca teu ngageser, lempeng. Geus dikutak-atik ge kieu supaya kakatuh belok di lempeng deui we. Di kieu-kieu tah, di kieu-kieu ye ku malaikat tek 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 konteng lempeng deui bae. Aing ka mana ieu bakal ajakeun aing. Tadi aing geus neuleuh nu ka kenca neraka, nu ka sorga nu leuwih saeutik bae, saeutik jasa ieu segede endogna ge endog tuma ka sorga. Ieu aing ieu kieu lempeng jasa ka mana ieu aing bakal aing. Ka mana ieu aing bakal aing. Ieu ayatna ieu. Nu mantak eueuh nu kaliwat. Rugi mun poe ieu teu ngaji. Lantaran teu nyaho jelema nu lempeng timbanganna bakal ka mana? Ieu untung nu ngabesan poe ieu. Oh, masyaallah. Lempeng. Gusti urang teh bakal sing hade urang teh bakal ditimbang. Ketika timbangan urang kakatuh geus tenang, tapi ketika timbangan urang kakenca, duh Gusti. Mun lempeng ka mana? Ieu. Nah. Wa bainahuma hijab. Antara sorga jeung neraka, ahli sorga di sorga, ahli neraka di neraka, horenganan aya hahalang. Lamun eueuh hahalang mah ahli neraka nararaek atuh ka sorga. Atuh urang sorga jeung seuri kena sia bobolokot ku seuli ya ka dieu naek sorangan aing. Bisa kitu eta. Atuh kuari bae ge kuari di penjara loba nu dipotong-potongkeun kaluar. Tarolah di urang tuh nu di Jawa Tengah teh anu sanaon kadang-kadangna. Duh sia mah nyaho jang geussan. Nu sakambangan pan we loba nu ngojay kalaluar. Asar geus kaluar dirinya geus ulah asup deui nu sakambangan mah geus. Nah, ieu ge ieu di neraka. Lamun eueuh halang nyana ngojay ka sisi geus ka sisi maksakeun terus bae ngojay brus ka sorga. Lamun eueuh halang tetep sanajan aya malaikat, sanajan penghuni sorga penghuni neraka berbeda, tapi tetep Allah Subhanahu wa taala nyieun halang. Wahara ieu Gusti Allah. Make nyieun halang sagala. Maksudnya sanajan teu nyieun halang ge jadi neraka meureun moal ka sorga moal aja izin. Tapi tetep bae ka izin jelema keur kanyerian mah pan. Jelema keur kanyerian da ka izin ngajeun ku kumaha ge ngorandang tinggal ngorandang aing mandek di kukumahakeun ka sorga bae. Cek kali sorga euy ka sorga mah urusan sataranjang pan sataranjang kajon. Taranjang los cenah. Aing mah panas ya di neraka. Tetep Allah nyieun batas. Wa bainahuma antara sorga jeung neraka, antara penghuni sorga jeung penghuni neraka teu bisa ngahiji hijabun aya hahala. Ya Allah, Gusti Rasul aya eta halangan huwa surul a'rab, tembok. Wah asana nu ngabangunna urang suka bumi asare. Orang suka bumi ge kana neraka. Dek nembok di mana? Ieu mah langsung tembok buatan Gusti Allah. Geus carita tembok bae wallahu alam kos kumaha tembokna engke bae buktikeun di akhirat. Surul A'raf. Ngaranna A'raf. Eta teh ieu sorga belah dieu. Ieu neraka belah kenca antara sorga jeung neraka aya hahala ngaranna tembok A'raf. Wow, kamari ieu mah tembok Berlin. Kamari ieu mah tembok Korea Selatan jeung Utara. Kamari ieu mah tembok Jerman. Kuari geus diruntuh-runtuhkeun. Tembok Berlin, tembok Jerman, tembok Korea geus dieuweuhkeun kuari. Geus rata. Ternyata di akhirat aya tembok. Misahkeun antara ahli sorga jeung ahli neraka.
atuh kan teu ngeunaheun urang di sorga yang bidadari kikieuan minuman berbagai minuman bubuahan segala rupa aya permadani dan lain sebagainya tapi aya pemandangan neuleuh jelema nu ngojai di neraka emang ngeunaheun atuh moal ngeunaheun komo nu di neraka kadeuleuh mah anak urang mejeuna neuk nginum kopi misalna hobi jasa ka kopi di dunia na yeung ngeunah jasa ngopi kapal api di itu aya kapal pecahan ke bakalna barang neuleuh urang keur ngopi itu mah anak aing harenegan aduh urang mejeuna keur nginum dek nginum sek di dieu widadari kadeuleuh kan di ditu popotongan urang harenegan tetep bae sajan kuku mage itu teh kan urut bercumbu jeung urang waduh popotongan aing mah ja pepegatan kadinya teh ku gara-gara nu kolot bae maokeun kokoprak ya sebenarnya mah hate mah nyantel keneh prak aya di neraka harenegan urang ya Allah bet sini bet tah ari di neraka mah di neraka jalan keur ngojai haju neuleuh ka sorga atuh meureunana jalan rada tiis bae sangajan nya teu nginum di neraka panas calangap dahaga leuleuh nya nu keur nginum oh bangunna tiis jasa kan karasa tiis ongkos urang lapar aya jelema nu dahar seungit jasa urang saabna ge ngeunah saabna doang ya aing geus ngeunaheun jasa kos jelema hayang jasa ngarokok eueuh tapi seungit aya sia kanon ge gituan aing hayang ngarokok eueuh tapi aya seseungit doang cukup sakit ge nu ngarokok eueuh nyana hayang ngarokok seungit ge eueuh kahau sia keur naonan aing hayang ngarokok eueuh rokok atuh tah lain rokok geus sarua bae lah haseup-haseup keneh teu kira-kira beuki bae budak atuh aya haseup pirunan mamanya ya ku beuki da rokok eueuh pirunan tetep bae kunyana disedot aduh nah ieu perlu diketahui antara surga jeung neraka aya benteng luhur benteng nage ahli surga teu neuleuh ka ahli neraka teu neuleuh ka ahli surga ngaranna benteng A'raf wa 'alal a'rafi rijalun ya'rifuna kullam bisimahum ternyata horenganan Arab teh lain kosong di dinya teh dieusian wana Arab ditetep ka do kitu naon benteng Arab anu misahkeun antara surga jeung neraka horeng di dinya aya nu ngahuni rijalun berbagai makhluk Allah manusia didinya teh anu istawat hasanatuhum wa sayiatuhum manehanana aya di luhur bisa ningali ka jelema bisa wauh manehanana kullan min ahlil jannah wan nar kasaban-saban sahiji antara ahli surga jeung ahli neraka nyana nyahouna bisimahum ku tanda-tandana ku ciri-cirina jelema teh mun ditimbangna kakenca boro gede sanajan segede sieun atawa endog sieun ka neraka jelema nu ditimbang amalna berat ka katuh boro gede segede endog piit sagede endog sieun ge tetep ka surga bae jelema nu ditimbang rata nah ieu diteundeun ku Gusti Allah heula sementara di A'raf ngana bisa neuleuh ka surga bisa neuleuh ka neraka tapi ka surga lain ka neraka lain didinya Arab luhur waduh neuleuh ka ditu waduh ahli surga keur balake ceraka neuleuh ka dieu nya heuh kekerlekan di luhur kana Arab masya Allah ya
tapi ternyata di Arab teh ieu manusia Gusti Allah aya nu ditendeuna beda-beda horenganan. Aya rijalun di luhur Arab teh ieu jelema istawat hasanatuhum wa sayiatuhum nu akur kabagusanana jeung kagorenganana. Kama fil hadis ialah Imam Jalaluddin. Imam Jalal nerangkeun tafsirna rijalun teh istawat hasanatuhum wa sayiatuhum. Anu akur kakasepan jeung kagorenganana, akur dina amal bagus jeung amal gorengna sakumaha dina hadis. Cukup sakitu Imam Jalal nerangkeunana ternyata aya 10 penerangan di dinya. Mun diterangkeun di hiji-hijina moal anggeus datang ka magrib. Aya nu lapar ulah Kiai lapar Kiai. Datang ka magrib bahaya Kiai. Geus saayana kiai bae. Ya baca diterangkeun geus menta ulah. Emang kos kitu sih mah pikiranan hayang gegeuraan bae. Inti cenah kieu maning terangkeun bae ka magrib elos. Emang sakunaon datang ka magrib lah nu di imah galak tuh. Aya sieu mah hayang betah ngaji horenganan lain hayang ilmu. Nyilib. Anu jelas batinlah penerangan-penerangan tersebut anu paling istimewa mah model tadi yuhasabun nasu yaumal qiyamah bakal dihisab manusia jaga di poe kiamah paman kanat hasanatuhu aksara saja lemah nu kabagusanana leuwih loba biwahidatin sahiji bae ulah gede sagede endog sieun da kholal jannah bakal asup ka sorga sakumaha tadi. Waman kanat sayiatu aksara biwahidatin sajelema anu kagorenganana leuwih hiji boro gede sagede endog sieun bae ge ieu da kholanar asup ka neraka. Ya Allah ya Rabbi. Waman istawat hasanatuhu wa sayiatuhu jelema anu akur kahadean jeung kagorenganana akur jasa nu mantak ieu tah istawat hasanatuhu wa sayiatuhu. Istawat hasanatuhum wa sayiatuhum amal di dieu mah nu amal bagusna jeung amal gorengna akur ditendeun lah di dinya di A'raf. Ialah Imam Jalal rijalun istawat hasanatuhum wa sayiatuhum wa 'alal Arab ditendeun di luhur A'raf manusia-manusia anu akur amal bagus jeung amal goreng na ieu wa man istawat hasanatuhu wa sayiatuhu kana min ashabil a'raf jelema anu akur amal bagus jeung amal gorengna ditendeun lah nyana di sulul arab benteng a'raf. Masyaallah geus faiza nazuru ila ahlil jannah di mana-mana nyana neuleuh ka ahli surga seuring. Wa iza nazaru ila ahlin nar di mana neuleuh nyana ka ahli neraka kucem. Kitulah jelema nu akur amalna ditendeun di Arab. Daripada ka neraka masalah lah di Arab ge. Ka surga henteu ka neraka henteu masalah. Daripada di sate di neraka. Ieu mah pancen puguh di Arab ge Gus kieu. Ya kasalahan nong torogan Pak. Kreditan diharamkeun terus bae. Bunga bank sanajan geus jelas-jelas terus bae. Ieu mah nu akur kagorengan jeung kabagusanna mah jelema anu bangsa salat teu pati khusyuk nu kaditu. Ngredit henteu. Paling neruskeun babaturan doang. Atuh sarua wae tah bagos kitu. Tai. Ya Allah ya Rabbi inggis jasa ya urang boro-boro urang ka sorga di Arab ge wallahu a'lam. Ji ulah main-main ieu. Jelema anu hayang ka sorga mah tetep bae membatasi diri. Hiji meureunana lalajo TV, nonton TV rada dikurangan. Gitu kene HP, gitu kene usaha-usaha nu kira-kira basar remeng-remeng mah berarti kan membatasi diri. Ya mah henteu nu penting malah duit. Kiai mah kieu ngocoprak bae antep kiai ieu. Ji atuh bodoh. Aing mah ngocoprak bae aja. Ku sia didengekeun teu didengekeun dipake teu dipake atuh aing mah aing sia mah sia. Ngayo geus
apa namanya mau ngadeng omongan sih jatuh kajen tuh di akhirat jatuh surga malah nu kiai nu Allah sanunya orang kos ieu ka surga jatuh Allah saya buka keyakinan mah ye paling aing lapor ke Gusti Allah Gusti naon tas eta teu satuju ka surga emang kunaon lah tujuannya hosorangan ih cek Gusti aing pangeran atuh tembongkeun kejujuran pangeran keadilan pangan cenah Gusti mah adil emang kunaon gitu lah mesti kunaon aja Gusti mah uninga mabok bae kan atuh mah uninga Gusti deuk dikasorgakeun ngan dikanarakakeun heula moal kebel ieu mah ngabok dinyana ngredit dinyana bunga bank dinyana deposito dinyana lah paling 1000 tahun kakerlek kan ieu masih Udin aya di Araf mantep kan nyana atuh aya daek neuleuh kana neraka los aya teh daek atuh ulah aya neuleuh bae ka surga pan nyana menikmati henteu nganeuleuh doang gitu neuleukeun ulin neuleukeun anu lulumpatan neuleukeun anu nginum nu dahar nyana tinggal kerot bae Okosa kumaha budak letik teh kan budak letik babaturan teh urang geus 10-an babarengan gitu kan batur teh kan mawa beko aju nyana kulapar urang mah hayang biasa menta atuh aing henteu meunang keur letikna sial jasa tah nyana bahas terus bae sakalina dibere digegel teh pas letik tah keur letik kos kitu jasa eta aduh terus tambah dibere keneh ieu mah pan henteu ieu mah neuleuh ka surga lulumpatan jeung awewe wah sakumaha film India teh say naik kan nyana ka gunung atuh gunungna ge gunung indah pan ditangkep gurintil kadeuleuh kan ku di alam sial jasa teh budak waduh Romi panu lecet di sorga mah kanjeng kuku mah henteu lecet mah buronganan engke neangan obat merah atuh muka mantri Mujiono atuh ka ditu heueuh di sorga mah naek nya eueuh capek datang ke gunung tanggep brudak datang ka handap seuri lecet capek kenek deui ka gunung dicekel beuyeuna nona karang-karana bajuna katarik sataranjang masalah si sorga ngaranna ge atuh tinggal eta bae nu di Arab edeuh ka budak aduh Haji Pendi di Arab nyelekot nu nginum nu keur indehoy nu keur lalagaan happy dan lain sebagainya tapi nya nama di luhur dibere henteu lah ceknya naing daripada neuleukeun kos kitu mending neuleuh neraka neuleuh neraka aduh nu jejeritan nu odol-odolan nu nanah nu getih wah geus macem-macem nu diguntingan segala letahna nu digantung nah aing daripada neuleuh nu kitu mending ieu bae ceknya senangan ieu aing udah teu kos kitu pan gaceng ongko pan aduh pasti beres ya ada bandingan ieu bae cak Haji Pendi neuleuh di dalak aing lah tapi kebal-kebal kan teu betah neuleuh nu ceurik anu macem-macem ieu deui pemandangan kos kieu jasa balik deui ka surga ieu deui di luhur jana dibere nginum henteu dibere naon henteu di luhur we teh mah ashabul a'raf ya Allah ya Rabbi Masya Allah tapi tendep mending di Araf daripada di ditu mah aju manehanana nyahoeun ka ahli sorga jeung ka ahli neraka yaripuna kullam bisimahum ka ahli sorganya nanyaun ka ahli nerakanya nanyaun ku tetengger jeung ku ciri-cirina komo nu wauh di alam dunia nama waktu keur di dunia nanya nawauheun eta mah batur aing ternyata beungeutna teh putih berarti ahli sorga
wa iya bayadul wujuh lil mukminin nu diasupkeun ka sorga mah wajahna teh harerang bararagus kararasep wasiwaduha beungeutna harari deunglil kapirin mayoritas Amerika, mayoritas Eropa, mayoritas Australia nu teu iman harari deung beungeutna. Tapi aneh kuari di Amerika loba jasan masuk bisa lain lalagaan. Di Inggris kuari per tahun hampir 5.000 leuwih. Di Amerika hampir 5.000 leuwih nu asup Islam. Matak diperketat ku Inggris jeung ku Amerika. Undang-undang lah teh anulah untuk mempersempit Islam, tapi ternyata Islam beuki terus bae asup Islam. Nu matak kuari rada ditahan ge. Pemberontakan di sisi lain nyana ngebrontak ke negara-negara Islam. Ternyata di negara nyana iloba nu asup Islam. Lawan Allah Gusti Maha segala-gala Gusti Allah anu kira-kira teu mungkin asup Islam makan asup Islam. Anak pendeta sabarahan nu asup Islam kuari lain lalagaan ieu mah ditutupi ku Amerika lantaran ieu pangaruhna terus nyerang negara-negara Islam bocor di negarana sorangan. Ya Allah ya Rabbi, aya nu teu meunang ngadirikeun masjid, teu meunang ngadirikeun mushola, imahna dijadikeun masjid ku nyana. Di Amerika di Bitung asup Katolik. Aing menyeri jasa di Amerika loba nu asup Islam ribuan di Bitung asup ke Kristen. Tadeuy urang Bitung. Aduh ampun biasalah. Eta lah hidayah dokos gitu. Nah, nyahoeun ashabul araf mah ieu sorga ieu neraka ieu ahli sorga ieu ahli neraka kunaon ieu bisimahum ayat tanda ayat ciri daun cirina bayadul wujuh lil mukminin kasep beungeutna herang siwadul wujuh lil kafirin kafir mah heureurideung kitu keneh mukminin anu daroraka sementara dihideungan keneh ku Gusti Allah beungeutna sebab bakal di neraka nyana di luhur Arab neule ka dieu neule ka ditu neule ka dieu neule ka ditu kumaha teh ketika jana neule ahli sorga wa nadau ashabal jannati an salamun alaikum ahli Arab nu aya di luhur benteng Arab nyana ngagero nyeluk ashabal jannati ka ahli-ahli surga nyana ngomong lan salamun alaikum di luhur bari ngadadahan ahli surga wahai ahli surga yeuh kami di luhur yeuh ngariuk kabeh ka luhur weh jahaji wow pokokna mah kieu bae ku ari assalamun alaikum kasalamatan Allah kasejahteraan Allah keamanan Allah muga-muga dilimpahkeun ka aranjeun kabeh padahal mah teu kudu diomong kitu ge memang geus aman geus sejahtera tapi naon hayang ngomongnya nak meluapkan unek-unek nu aya di hati salamun alaikum tetap keselamatan, kesejahteraan, keamanan bagi aranjeun kabeh wahai ahli surga nikmatilah keselamatan, keamanan, kesejahteraan di surga atau ahli surga wahai dadah Arab dadah nyana ngomong kos kitu telam yadkhuluha padahal banyana teu asup ka surga encan asup jeung teu asup ka surga wa hum yatma'un nyana padahal mah hatena mangaranjug-ranjug hayang ka surga dijelaskeun ku Gusti Allah kulantaran amalna akur kabagusan jeung kagorenganana diteundeun di luhul Arab ketika neuleuh ahli surga nyanangan sakadar ngadadahan salamun alaikum salamun alaikum salamun alaikum bari nyanana malam yadkhulul hancan asup ka surga wa hum yatmauna bari nyana hayang nu sabenerna maka surga ngan dijagaan keneh teu meunang ka ditu
aya malaikat barang dekat ke mana ulah baka asal dekat itu di dia itu kabita bidadari ulah sok dikituanan cak malaikat itu dulu tuh susu cai susu maksudnya siapa cai kopi segala rupa cak malaikat terangan itu tuh nu lompatan di bukit itu tuh ulah dideleukeun atuh endahannya nak kulantaran diulah-ulah ku malaikat assalamualaikum gandeng cek malaikat bohong aduh malaikat ge gajagan nyana capeun nuk brol we ka ditu laka cek malaikat cenah subka sorga wa hum yatmaun padahal nyana yang luar biasa ka sorga lam yutmi'uhum illa karomatan yuriduha bihim tepati-pati Gusti Allah ngahayangkeun ka ahli Arab asup ka sorga kecuali memang yang merupakan satu kemuliaan nu diharapkeun ku Gusti Allah jang anjeunna aya harapan ka sorga ya jangan geus kikieuan bagi kikieuan nuluduhi salamun cicing cek malaikat lah salamunan kayak aya waktu tetepnya salamun alaikum salam datang ke serak-serak haji pengen disalamun bongana tuh pas-pasan amalna Gusti Allah wa idza surifat absaruhum tilqa ashabin nar qalu rabbana la taj'alna ma'al qaumi zalimin ketika manehanana ningali ahli-ahli neraka neuleuh kabelah kenca ka arah ahli neraka kumaha ngomongna nyana ngangkatkeun leungeun rabbana la taj'alna ma'al qaumi zalimin Gusti pangeran abdi ulah ngajadikeun ka abdi sadaya diasupkeun ka neraka dibarengkeun jeung jelema-jelema nu zalim padahal mah memang moal atuh jaga saya di Arab tapi nyana ieu ngaluarkeun uneg-uneg Gusti abdi ulah dijadikeun jadi ahli neraka ulah dijadikeun penghuni neraka la taj'alna ma'al qaumi zalimin rabbana la taj'alna ma'al qaumi zalimin asal neuleuh ka sorga salamun alaikum kesejahteraan keselamatan tetap ke arahnya mudah-mudahan selamat aman damai asal dulu ka neraka rabbana la taj'alna ma'al qaumiz zalimin Gusti abdi sadaya ulah dijadikeun abdi sadaya ku Gusti diasupkeun ka neraka babarengan jeung nu zalim kabeh bahkan wanada ashabul arafi rijalan ya'rifunahum bisimahum nyana ngageroan ahli-ahli neraka ahli Arab nada ashabul arab nu aya di laluhur benteng Arab teh ngagero-gero rijalan jelema-jelema nu aya di neraka ya'rifunahum bisimahum nu nyana wau dengan tanda-tanda jeung ciri-cirina dideleukeun ku nyana wah itu mah gubernur urang jah bener tandana itu tuh bener itu mah konde kan waduh bener itu bener jah itu mah presiden urang wih bener tuh jah itu mah presiden Amerika itu mah Bill Clinton kan kadele kan bener lu keur ieu mah kaset teh nyananya iya itu George Bush tuh wih bener itu si Tong Eng tuh weh bener kan itu si Ahud aya kan bener yo itu taekwondo
nyarahuan nyana itu babaturan nyana anu keur di dunia nyana. Wow, itu bos urang kan. Bener itu mah bos nu keur ieu osok liwat teh urang keur di pabrik teh kan. Nya bener tuh si Cinglu. Wah, bener si Cinglu nyana tanya disebutkeun pokona mah nu nyana wau ku nyana digerokeun. Saya kita digerakkan kalu ngomong nama angkum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun. Cek ahli Arab ngaromong maagnaankum tenyugihkan karanjan kabeh jamukum eta maneh babalantik ngumpul-ngumpul harta nuku anjen dikumpul-kumpul wa ma kuntum tastakbirun jeung nuku anjen dipake kebanggaan katakaburan kasombongan. Haha, horenganan maagna. Hei, gubernur, harta maneh, jabatan maneh, horeng mangpatem maagnaankum harasakeun ku sia. Aing teu meunang telat mayar. Kusia dia gegejek bae melalui lurah. Rasakeun kusia rasakeun maagnaankum. Cukup. Kacukupan paedah horeng. Harta maneh nu sakitu loba dikumpul-kumpul. Ti endog jadi manuk, jadi kotok, jadi embe, jadi kebo, jadi sapi dibelikeun ka Avanza, dibelikeun deui. Ka Innova, dibelikeun ka Lexus, Baby Ben, Cadillac, Rolls dan lain sebagainya, nyieun pabrik di anu, meuli tanah di anu, hotel di anu dan lain sebagainya. Maagnaankum jam'ukum harta nukum maneh dikumpul-kumpul maagnaankum teu aya mangfaatna. Wa ma tastakbirun wa ma kuntum tastakbirun nukum maneh dibangga-bangga. Jabatan nu aya di pundak tahta kerajaan jeung harta ternyata maagnaankum paedana rasakeun ku sia. Ta eta teh urang tah di luhur Arab kieu bae ge. Tuh babaturan. Si Edi nyeleun anak haji geus teu kadenge suarana ge nya jeung haji kapanasan panenna haji yo dengekeun ku sia maagnaankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun. Harta nuku maneh di alam, harta nuku maneh dikumpul-kumpul, ngawujud jadi kendaraan, ngawujud jadi istana, ngawujud jadi tanah, ngawujud jadi hotel, ngawujud jadi berbagai perusahaan. Wa ma kuntum tastakbirun, jeung jabatan-jabatan nuku maneh disandang, nu dipake kebanggaan jeung kesombongan. Maagnaankum teu mangpaatna karasa ku sia deui. Nonggeng sia deui. Sia tah ahli Arab ka sorga encan ngahina bae ka batur. Aduh, ya ahli Arab pohara jasa ieu. Terus didalekeun ku nya didalekeun. Wah, nu keur ini paing ge mana ye? Nu keur ini paing ge. Hayo sia didalekeun ku nya didalekeun. Muncul. Malaikat. Ieu aing rek ngagero ka ditu tuh jauh jasa tuh. Emang sa penipu nya na. Ke di dunia mobil aing dibawa ku nya teu balik deui. Mana tuh. Saha ngaranna? Itu tuh. Tonggong na nomor 9-an kapten ke-11 doh bakari lik naon teu diomong ka dia dibawa ku malaikat dijingjing ceulingna pajar deui ka sorgakeun orang dideketkeun ka dinya pet sia epet teu aing saha nu keur ieu mobil aing ku sia ditipu teh teu balik deui sia bari ka neraka kan aing ngampurakeun lain hampura aing nyaopan sia nipu mobil aing nipu nu sasa ku sia dikumpul-kumpul aju sia ngabangun anu bahkan sia jadi geng kapan di pasar anu
aing emang teu nyaho ja aing nyaho ma agnaan kumana ka mangpaatana mangpaatna jabukum harta duku maneh dikumpul-kumpul hayo sia wa ma kuntum tastakbirun nu kumaha dipake ka bangga-bangga nu kumaha dipake ka sombong-sombong nanaonan di kitu-kitu tadi nya ka surga mah enca tetep nya geus gahina ti heula bah aduh teh si budak paling-paling emang di dunia nage kitunya nama keur di dunia nage ngahina bae ka batur teh atuh di ditu ge kitu atuh cek si epet teh geus ya gecan ka surga mainna diomong aduh omongnya na diluhur di handap kecuali sia ka surga dan encan sia ge di dinya sakedeung deui jadi rame orang kan hari Arafah tuh 4 jutaan sarua bae jutaan atuh sarua bae ratus juta ribu juta atuh rame berarti orang India ka India deui orang Pakistan ka Pakistan deui orang Turki ka Turki deui orang Indonesia ka Indonesia bebene aing mananya ya lu keur ieu ngahina ka aing keur ieu nyana haju dibawa ku pejabat dikawin ka ditu padahal mah cintana geus ka aing haju nyana mere surat sampai di sini saja aing nyeri jasa hate mana ieu si Sarwiti itu tuh nyana dibawa jadi pemborong nyana ka ditu jadi pamajikan pemborong malaikat Sarwiti tah ka ditu nu mana tuh Sarwiti tuh emang enak henteu aing melampiaskan undag-undag cinta baheula aing maka dia bawa ke cing-cing celinan cek wait ini abang si jasa teh Haji Pendi ganjen jasa Masya Allah itu siapa sih tuh ini abang Epen weh yang dulu cintaku ditolak olehmu weh kok begono mane kabitaku harta haju dikawin ke seorang pemborong di kabupaten haju mane ku kumpul harta nyaho aing geus sia mobil loba ambalaya motor ambalaya sinyen imah dan lain sebagainya wari mana lu dibanggakeun ku maneh harta nu dikumpul-kumpul ku maneh geus berani nolak cinta aing rasakeun ku sia ma'abna'ankum mana mangpaatna aju ka Epen kawin jeung saha aya ka surga tante sarua ka neraka sarua kebek wah teu beres si Epen jadi kos kitu eta di neraka rame horengan masyaallah wana ada ikurani wana ada ashabul arab rijalan ngagero-gero ashabul arab ka jelema-jelema nu aya di neraka ya'rifunahum nu nyana warau bisimahum ku tanda-tanda nyaho aing situ batur aing nyaho situ atasan aing nyaho situ bos aing masyaallah nyaho itu teh lantaran itu teh kepala urang teh pan rakyat dan kan pejabat presiden urang tuh ya kan benar toh ada apa tenang aja yang penting kita golongan karya wah dianggol karya ya jadi Bapak Presiden yang kami hormati ulama ke kos gitu aing seneb ya panas nah bukan begitu Pak Bapak waktu di dunia tidak mengurusi rakyat. Waduh korupsi makin menjadi-jadi. Berapa periode sih Bapak jadi presiden? Kami cuma mendengar suara-suara Bapak. Tidak pernah Bapak memberikan sesuatu yang mengenakan kepada kami. Ternyata Bapak ada di neraka. Kami tahu Bapak menjadi 10 besar dunia terkaya. Kami tahu sandangan Bapak itu luar biasa, tahta Bapak itu luar biasa, kemana-mana selalu dikawal pakai nguik-nguik. Naon saya tak nguik-nguik, ngapa nama nguik-nguik bahasanya ngaranna. Ya kami mah di lembur, porweder gitu. Ya nggak sebodoh Bapak baik. Nggak ada pengawal. Bapak mah kemana-mana dikawal itu pernah macet. Kami mah didoyong setengah egeg. Macet, ya panas, aju kempes di mana. Duit teu boga, Bapak teh jahokan.
harta aya di Bapa, jabatan aya di Bapa, tahta aya di Bapa, kerajaan aya di Bapa, wanita aya di Bapa. Begitu pula adat, yakni bilangan, organisasi, berbagai organisasi, baik organisasi merupakan partai atau di luar partai, aya di lengan Bapak. Wah jangan dukung ka Bapak, ma agna ankum, mana nu nyukupkeun ka Bapak, nu medahkeun ka Bapak. Ternyata ma agna ankum teu aya paedahna jamukum harta Bapak, teu aya paedahna eta anu dikumpul-kumpul ku Bapak, di gudang-gudang ku Bapak, teu aya paedahna horenganan. Ma kuntum tastakbirun, nuku Bapak dijieun kemewahan, dijieun kebanggaan, dijieun kesombongan, sombong ku harta, sombong ku jabatan, tahta dan lain sebagainya. Ma'agnaankum, paedan rasakeun Pak nongeng harto. Masya Allah karim. Ieu sakadar jang contoh ka batur horeng sia. Sing hade ieu engke urang di kitu-kitu engke ku ashabul arab. Ma'agna ankum, mana harta maneh apa aya kamangpatan jante, waktu mana dipenta jang masjid cak maneh pan batur heula, waktu maneh harita teh kapan endek takorub tadoru jang haol pan merena 1000, pan ai meuli sate mah 10 bungkus, ai sate 10 bungkus, ai mere 10 1000, datang ka keseleun jasa anu milihanana. Hampir belaporan ka kula, Haji cenah mah nu ribuan mah beuleum ayu cek nya bau cek nya teh kudu kahujanan meureun eta. Beuh budak teu kira-kira eta cinta wali 1000 geus eueuh kadeuleu gambarna ge geus eueuhan. Ya Allah ya Rabbi menang ti tukang minyak nyakin meureun bau jasa eta ditu nama cinta wali. Nah iya mah agnaan kumana dikumpul-kumpul mun kieu mah cek wane usahain usaha sia jang naon ieu tuh deuleu majelis itu perlu perombakan aing tanggung jawab aing mah miliaran ge tuh deuleu pondok pesantren si anu aing mah ieu usaha kos kieu ge tuh deuleu kiai anu je emang geus isuk geus mana tuh pondok anu bener emang nasihat bener ojol tanah nus cokot wae cokotan teu mah lain nyumbang atuh kos kitu mah nganekeun ka kiai henteu teu mah keur carita doang tuh ku aing mah usaha ge jang itu sebab nu deuleu kaca ku aing Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mun tanpa Abu Bakar Siddiq moal jalan peperangan naon nu dibutuhkeun perang harta pangheulana teh Abu Bakar Siddiq kiai ge lamun henteu ku aing dibantu atuh heseun nya mantak dibantuan ku aing supaya lempang ieu agama kakarak eta mah ngeunaheun nu kos kitu mah tuh masjid anu nang aing tuh engselna siapa kabeh engsel dong ye tuh lawangan mapan kumbe kabeh gitu jadi aing mah mangfaatna gede jasa engsel aing teh engsel ngan lawang doang tapi ban mun lawangan kotok embe ararasu berkat engsel aing nutup kan jadi mentak aing mah ti heula ka sorgana ge di babok engsel bisa sia sugih-sugih ngan engsel doang teu kira-kira budak masyaallah. Nah ieu urang ieu lamun ngarenungkeun ieu rame jasa masalah ashabul arab ketika nya neuleuh ka sorga salamun alaikum ketika neuleuh ka neraka rabbana la taj'alna ma'al qaumiz zalimin ketika nya neuleuh nu bararauh nya ngomong magna angkum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun ternyata mangfaatna jeung paedahna harta jam'ukum nu dikumpul-kumpul ku aranjeun kami waktu anjeun ngajabat 1 periode 2 periode kadituna luar biasa usaha amprekan tina juta kana miliar kana ratus juta kana miliar kana tean kadituna aing ge nyaho usaha teh antar negara kubaneh teh ku ari teh jam hukum dikumpul-kumpul magnang ku horeng teu aya kacukupanana aya teu aya manfaatna
wa ma kuntum tastakbirun jeung nuku maneh dibangga-bangga nuku maneh teh di mulia-mulia nuku maneh teh di takabur-takabur disombong-sombong ma'agnaankum sombong ku harta sombong ku jabatan sombong ku tahta sombong ku wanita sombong ku organisasi sombong ku partai ma'agnaankum manfaat masyaallah karim ahaula'il ladzina aqsamtum la yanaluhumullahu birahmah na engke bakal nyana leuwih ngahinakeun ahli-ahli a'rab ka ahli-ahli neraka ngan ahli Arab teh henteu salilana di luhur ternyata begitu manehana neuleuh ka sorga neuleuh ka neraka patengcongan jeung ahli-ahli neraka keur meujeunna kitu-kitu teu karasa wallahu a'lam sabaraha masana nyana di luhur eta Arab di luhur eta kitu benteng Arab di luhur bentengan Arab teu jaho teu karasa neuleuh ka sorga neuleuh ka neraka tiba-tiba tala alaihim rabbuk jo informasi ti Gusti Allah malaikat wahai ahli Arab cicing kabeh teu ngomong salemet-lemet aja samek-mek aja lantaran deuk dikamanakeun ya ini. Wah. Apakah itu? Apakah dia? Kaget kabeh. Ya ahlal a'rab. Jempling luar biasa. Hurang. Barang hudang kabeh hudang tara rungkul kamana khawatir rempang budak nu nyileuk nu noel kabeh nangtung komo nangtung kabeh wangtung udkhulul jannata faqad ghafartu lakum cak Gusti Allah geura ka surga geus diampura barane kabeh ku abeh surak hore ka surga Masya Allah Haji Pendi ka surga teu pantes sabaraha tahun beureun di Arab tapi tetep bungahna luar biasa. Ya Allah ya Rabbi bedol ya Arab bedol. Bedol atuh pantat tadi nama ya ahlal Arab. Rak. Kumu langsung maneh. Paget kabeh. Eueuh nu tual-tuel, eueuh nu lurak lirik. Pikiran kabeh ge ka mana ieu ka mana ieu. Barang udkhulul jannata gerara simpan ka surga bae nu ngaluncat sagala weh kuatnya dah ieu teh kadenge ieu pakon gopartu lakum padahal diomongkeun geus kadenge ku nya geus halaliber sorangan geus pakon ulah gancang-gancang ulah gancang degekeun heula pakon gopartu lakum kajeun jakena geus pasti asal ka surga dihampura wah tuh breng bae geus ka surga wah berduyun-duyun kabeh cek ahli surga itu naon cai tah naon itu ada di papang kudu di sorga pen karena ka dia emang oh jaknya tadi di mana di atas sana waduh kami neangan paingan asal geus teu kabagian tempat ya aduh Masya Allah karim pohara jasa ieu lain lalagaan ieu Masya Allah mantak ceku lagi kajen di Arab ge asal ulah ka neraka bae ujung-ujung nama dikasorgakeun teu jauh harapan beureun sia mah ti heula ka sorga teh Masya Allah karim pohara jasa
tinggal penghinaan ahli Arab ke ahli neraka masih keneng ke ahaula'il ladzina aqsamtum wallahu a'lam.